nitihuan Cik Nu Mustari ninggang mangsa nu sampurna jeung diantara tanda-tanda kekawasaanana geus diciptakeun pikeun anjeun sangkan aya dina kabagjaan. Alhamdulillah nyatana Cep Anjar Saleneng Sinta paratos ngajatuh krami mungkas mangsa lalagasan luhung nangtung di balik nyungcung. Mangga ulang saksini kumangrupi pintonan upacara adat mapag panganten persebati sigmaat sejak di kawitan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hayulah urang kawitan heula. Urang ngaraja heula. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu mitambayan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu mitambayan. Mega hidemang kanyinglar mega bonas mangkanya cas kasilih tembang kaheman rek buka gapura bagja ya Allah bermengalam raja satung kabing langit raja sajagat buana raja jagat kengengan raja sakura nu kumelit nu ngagelar marca pada nu ngagelar pawenangan robi-robi jati Gusti poy sampun poy sampun mugi Gusti nang tayungan brung. Tapi bunga ya teh abu teh di mana abah diajak ke mana deui? Urang teh ieu teh di ieu di Riung Bandung. Di Riung Bandung. Atuh abu teh diajak ke Bandung. Di Riung Bandung abu. Ya Allah asik ya Allah abu teh taranya bah ayeuna diajak ke Bandung. Lain poho deui abu ke heula. Lain da asa teh di Majalengka keneh da indit nage kana sapeda si abu teh kumaha ieu teh? Nada abu mah lempang tadi teh. Nyenaha tuh bet lempang gede bongana lila teh. Ku abah ditinggalkeun abu di senoke deh ku abah ditinggalkeun. Heuh dangdan teh atuh da geus kolot era atuh ulah lila teuing lamun atuh umur boleh kolot atuh ai dangdan mah wajah mah kudu mesi anak muda atuh abah. Alhamdulillah nyamu urang tepangan heula itu panganten ayeuna mah sade panganten abu.
urang teh nyebut panganten. Ya Allah, garulis kaset kieu Gusti. Jika urang baheula ieu sarua. Sok deg-degan aya tinggal panganten teh deui aya ieu aya kieu baheula. Ya ampun Gusti. Urang hibur lain mabu tuh pangantena urang hibur. Salimah. Ya Allah. Wilujeng sumping ya. Gusti. Abu ya Allah Gusti. Rumpah tayna abah jeung ambu di dia aya ngiring ngareuah ngiring bingang Ayo sok urang pakaulan ngehibur panganten sareng ngehibur sarereanya ya ti ambu rek pakaulan mangga ta laguna pokona nu rame pokona spesial mun abu mah nu penting mah belekukeun mah sok siap belekuk gitu tah sok siap keprong atulah ambu sok bila ingin melihat ikan sor di kapayun dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. lo acan amu Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. alah sayang kene amu Keula da acan anu nyawer tuh hayang deui abu mah. sok atuh salagu deui amu Da tadi ikannya, ayeuna tadi teh da eta cenah nu di panggung cenah mending ngahiliwir. bauna seugi taon amu ngahiliwir teh astagfirullah Ya Allah. sok laguna domba tuh Domba kuring meureun. sok atuh sok Sok siap lah teh domba lah heula sok. Sok. Sok domba kuring. Sok. Sakali deui Abah. Biarang domba teh dua, domba bikang dua ranang. Ayeuna geus ngalobaan, ngalobaan
Hayang pingsan aku mah. Gunah betul yang pingsan. Aduh ya Allah Gusti. Lain Oke lah yang sorry dah. lain samur-umur ngareng kenek gak gara bagia mo. Aduh, geus era amu. Aduh, mana juga kuntilanak kayak jamu. Hayang sorry atau abu teh kabeda. Ya Allah. Lain juga. Ya Allah, abu teh pokona mah teh keur bunga keur bahagia. Pada joget gitu mata nyeri kana cangking atuh amu. Oh, abah nu sok nyeri cangking mah biasa na oge. Aduh hampuranya abah Oh, hampura, oke, hampura. Ya Allah, Gusti. Ini ngareureuh ka panganten ngiring tingkahnya. Hampura abu nu cerewet ka gila-gila hampura mudah-mudahan nu tetapi. kasuhun. Nya bade nyawerna browek itu lain sini sih. Sok. Diantos pisan nya. Sok atuh urang lajeng deui makan selajeng lah. Penumpokannya. Hampura mangga. Mangga wilujeng. Mama lengser, ambu lengser, geus dandang sajarek nidang, kembang rusuhan, tuhu manggul utusan diiring, kula wargi dijajab, kula warga babalapan jeung kalangkang, bapak tamu anu datang. Mama lengser, ambu lengser, geus dandang sajarek nidang, kembang rusuhan, tuhu manggul utusan diiring, kula wargi dijajab, kula warga aturan cimat awakin, bagia wilujeng sungking. Bayu Agung. Senyum ngapung kemangong ngapang Burudu sareng baju barabaya sawidang ratu lemang Katring terima minum peti kalahan mega malang Lentong sagede papato luntas sagede bang barat awak wau jeung nuruk awak loma juragan jeung dewata.
kalih kula wagi besar pameket majeng Bapak. Kembang tawis bang bage terhirup junjunan awaki bodas atas batakwa haturan kasep wilujeng sumpi wilujeng sumping wilujeng sumping haturan bagia sumping wilujeng sumping sumangga linggih haturan sumangga linggih wilujeng sumping haturan wilujeng sumping sumangga linggih haturan sumangga linggih ditabur kembang melati sengit di sanubari nu sengit kanggo salira waragi sadaya sih asih kembang katresna nu nyecep nu sengit kanggo salira wargi sadaya ditabur kembang melati sengit di sanubari nu sengit kanggo salira wargi sadaya si asih kembang katresna nu nyecena lelebutan nu sengit kanggo salira. Selamat datang kepada keluarga besar dari Muncul Jaya Purwakarta. Ditabur kembang melati sehingga di sanubari nu sengit kanggo salira wargi sadaya si asih kembang katresna nu nyecena lelebutan nu sengit kanggo salira Untuk keluarga dipersilakan untuk duduk yang sudah disediakan oleh panitia. Dan untuk pengantin dipersilakan di atas pelaminan. Sengit kanggo salira wargi sadaya.
persembahan Badaya Kapihatur.